Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Koko mau narik nanyakeun. Kadi aya bos urang teu. Kamari teh rek nagih ka Bu Kokom. Aya kamari oge aya nagih. Enggeus ena mah kabeh ge hutang ge dibayaran da si onem bogan duit arisan. Heuh onem. Heeh. Elok geus dibayaran. Siapa teu percaya, aing teh pan menang arisan. Nginjem ka urang teh dibere ieu da boga duit loba ayeuna mah. Tuh, percaya teh ka urang. Aing geus mama urang ka mana? Sabarodo teuing urusan maneh arek ka kidul arek ka kaler sabodo teuing. Ya aing geus mama urang ka mana? Yang geus ka mana we jong tayangan? Ayo. Bibi mah curiga da ka Bi Kokom. Nya ketemu nama. Ujung waduh. Ke mana, Neng? Rek neangan Bos Santi, ningali Bos Santi teu? Ningali da. Oh, Ari Sugan teh ningali eta Amang Ngais. Budak saha? Ka mana indungna? Oh, ke Arab Saudi. Geus saya orang jadi ngurus. Oh, karunya teuing atuh. Eueuh nu maturan, taridis meureun. Ya heueuh, kitu. Ha bibi makalang ngawangkung, konek neangan mama urang. Heueuh poho. Tapi ujang itu kaset. Anggeus ah, ayo kirang neangan mama ujang. Heueuh hayu atuh. Nuhun nya, Mang. Oh, nya. Sok penting tadi menekot serem. Orang buat ka impi-impikeun. Kamu orang tidak ikut es. Maneh mah barerangan teh bangkare kos kitu ge. Ya, mendingan ayeuna mah curang ka imah urang lah, ka emak urang, curang ka duit. Ayo tuh, boga duit ya. Ayo gaskeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, bade nanyakeun ningali Bos Santi teu ka dieu? Teu da. Aya naon? Iya Bu, bade nanyakeun Bos Santi, aya henteu ka dieu? Bos Santi nu mana ieu teh? Eta bos urang, Bos Emok. Oh, da ka dieu ieu. Urang pan teu boga hutang ieu. Oh, nya atuh. Maaf tos ngaganggu. Mangga Bu. Jadi ayah ibu, jangan kenapa ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bade naon, Neng? Ya, bade nanyakeun Bos Santi. Aya teu ka dieu? Oh, da teu aya, teu ningali. Oh, nya tuh. Mangga Bu. Oh, mangga. Ujang. Bibi oge bingung kemana tuh? Urang isuk tadi mana seel ningali anu tararanjang nih seel oge. Saha emang? Barudak batur. Geuraku ti bang kitu. Mun seel gaje teteh mah. Ah cek teteh mah da seel we. Mak, da duit teh. Onem anak maneh oge minta duit cicing wae maneh mah. Lain cicing wae aing teh pusing, kabisana teh budak eta mah ngenta duit teh ngenta duit. Mak, da duit ah. Teu boga aing teh, ngenta duit mantok jar sia ka bapak sia. Ngalomongkeun aing sia. Budak.
Maaf, Mak. Nyata sia cengar-cengir wae ka aing. Nah, itu ngaramungkeun kolot aing gede-gede. Kolot aing kan meureun. Ya bener, Bos. Udah, Bang. Udah. Geus, Mak. Aing mah buru teu boga duit yang jajan ya ah. Tuh, mana tuh, deleh ku sia tuh. Wah, duitna ge. Indung mana mah kitu ayo ya, mangkat ah. Ulah kitu onem ka anak teh meni nemen-nemen teuing budak nyenta jajan ge meni koret maneh mah. Meni budak teh dicarekan. Geuleuh urang teh ka bapakna. Geuleuh we ningali budak teh. Jadi teu hayang mere duitna ge. Ah sabado teuing eta mah urusan maneh urang mah arek balik sabado teuing. Ning urang tadi ajakan. Nem hayu urang balik kunaon mana cicing wae. Dagoan atuh teteh. Di, itu ayah warung curang nanyakan ke tukang warungna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Bade nanya ke Bos Santi. Sok aya ka dieu teu? Oh, teu aya dah. Coba tuh tanyakeun ka ibu-ibu. Ibu, ningali teu Bos Santi? Teu da. Oh, atuh, hayu curang mangkat deui. Hayu. Orang dalajang carape. Aduh. Kumaha atuh jang? Gunung mana teh teu kapanggih wae. Kumaha atuh Jang? Mama Ujang berarti Ujang serangan meureun. Geus Jang, jep. Ke curang neangan deui ulah sok putus asa. Ayo curang neangan deui. Mani alalus daun sampai teh. Majalah masak ya mah. Ngeuna sigana sakamatis mah. Ngomong-ngomong, ieu teh asa geus burit. Barang kene oge. Keheulana hareup keneh ngaladun sampe. Naon maneh mah yang buru-buru wae. Nah, yuk ka ditu ngaranna. Ih ulah kadinya angkot cenah eta teh aya empang angker. Emang. Tah hayul di dinya mah teu angker ieu. Bukan kurang ge aya ngageram. Ini siga di ditu anu ngageramna. Urang tempo yuk. Yuk. Ih skala marang ka teu da peje keur sieun-sieun deuk ieu. Urang kudu ngilu we ah. Dagoan atuh dagoan.